Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepung dangu deui sareng sim kuring. Mang aduy muhun orang ngadongeng deui. Dongeng anyar nu dipasihan judul Lalampahan Si Kuncir. Lalampahan Si Kuncir. Kaum dangu sadayana, anu judulna Lalampahan Si Kuncir ieu teh terasan ti seri kahiji anu judulna Si Kuncir. Ayeuna kaum dangu tos ning caka seri nu kadua nyaeta Lalampahan Si Kuncir. Kumaha tu kaum dangu sadayana carios Lalampahan Si Kuncir ieu? Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos kurang kupingkeun wae kumaha jojor carios Lalampahan Si Kuncir. Sok yuk. Saenggeus si Kuncir tarung ejeng Tregos Hideung, manehna teh tatuparna atuh manehna teh giru ku Bahakong. Bahakong teh kaum dangu sadayana bubaran si Kuncir. Saenggeus si Kuncir bihara-bihari deui, manehna teh niatan rek balik ke Gunung Kulon. Atuh Bahakong gen ngilu kaum dangu sadayana ka Gunung Kulon teh. Pas geus nyampe Gunung Kulon, si Kuncir teh ngenalkeun ka Pi Adot jeung Pi Acih. Atuh Pi Acih ye ningali Bahakong ngilu jeung si Kuncir teh rada kaget. Manehna teh kerang-kerung perasaan meureun cenah manehna teh ningali Bahakong teh asa-asa inget ka almarhum. Atuh aya geus kitu mah kaum Bahakong teh langsung carita bahwa manehna teh aslina teh Kang Iji. Ai Kang Iji kaum dangu sadayana eta teh bapa si Kuncir, tapi Biacih gen teu percaya kitu wae. Atuh aya geus kitu mah Bahakong teh manehna teh ningalikeun kongkorong nu sarua ejeng bobogaan kongkorong si Kuncir. Atuh pas kitu mah manehna teh make eta kongkorong. Pas geus dipake ku Bahakong, manehna teh Bahakong teh nitah kongkorong anu ayana di si Kuncir teh tita dipake ku Biacih. Atuh geus teu kusila Biacih teh make eta kongkorongna. Ai pas geus dipake Bahakong teh ngajak sasalaman ka Biacih. Nah aneh kaum dangu sadayana eta awak Bahakong teh jadi ngageter tarik, tapi anu karasa ku Biacih mah henteu karasana naon, ngan ukur sasalaman pageuh hungkul. Duka kumaha ti dituna kaum dangu sadayana da Bahakong gen teu carita kumahana eta Bahakong teh berubah. Anu tadina beungeut teh rada kolot, ayeuna mah rada ngora deui. Saenggeus rada ngora kitu mah atuh Biacih teh langsung agabruk ningali Bahakong anu geus berubah jadi Kang Iji. Manehna teh ceurik bari dina rangkulan Mang Iji. Ari Mang Iji kaum dangu sadayana manehna teh langsung wae carita kumaha jojor caritana manehna bisa jadi kitu. Atuh Bahakong anu geus berubah deui ka jenis nu aslina teh nu jadina Mang Iji, carita manehna teh disihir ku si Tregos Hideung. Manehna teh berubah jadi kolot. Cenah lamun manehna teu daek jadi murid jadi anggota manehna moal erek dibalikeun deui ka jijir asalna.
Tapi maneh lamun hayang bisa balik deui manehna cenah kudu ngaieukeun kongkorong anu ti pamajikanana jeung di manehna. Tapi moal bisa kitu cenah da kusabab pamajikan maneh geus moal pamajikan manehna geus moal bisa wau ka manehna. Malahan mah mun manehna nyamperkeun pamajikanana manehna gen moal kenal atuh cenah lamun saenggeusna manehna bisa ka jenis anu asli deui tapi moal lilana teh ngakur 40 poe. Tapi lamun teu langsung diubaran anu jadi korban teh nyaeta pamajikanana. Bisa pamajikanana teh berubah jadi kolot. Cenah lamun manehna hayang bisa deui korupna bihara-bihari deui aya cenah obatna teh ku mustika batu rajah. Mustika batu rajah eta teh ayana di puncak Gunung Kuong. Atuh puncak Gunung Kuong teh cenah walaupun eta gunungna aya teu sakabeh jelema bisa ningali ngan saukur nu nyaho ka tempat eta teh jelema anu geus pernah ka puncak Gunung Kuong. Sanggeus manehna carita ti mimiti tepi ka akhir atuh manehna teh mungkas caritana. Tah kitu pengalaman simkuring teh Nyai. Oh gitu akang geningan maneh kitunya atuh ayeuna kumaha. Tapi akang teu nanaon abi mah misalna teu mahki mustika barajah eta gen abi mah ikhlas misal jadi kolot gen asal bisa ngariung ngumpulung we kos baheula deui. Kumo ayeuna mah akang tah ieu anak akang teh geus gede ngaranna teh si Aji akang. Wah lamun kitu mah akang we Nyai nu erek neangan teh lah mustika batu braja eta teh. Da akang mah embung kudu ningali Nyai berubah jadi kolot gitu. Lain akang teu suka tapi kan ke efekna Nyai gen moal kenal ka akang teh. Malahan mah lainna suka Nyai ningali akang teh tapi Nyai bisa benci kacida ningali ka akang teh. Komo deui kasih kucir atuh ka Ki Adot Nyai teh bakalan benci. Tah eta anu disalempangkeun ku akang teh. Akang hari kitu mah atuh kudu kumaha nya. Geus hari kitu mah kewe orang pikiran deui ceuk Ki Adot teh. Atuh si kuncir ngadenge kitu mah manehna gen milu nyarita. Wah keun we lah ku urang lah teanganana nu kitu mah. Keun we wong teangan sancan kapanggih mah urang mau kabalik we nya. Ih ulah atuh Aji keun we bapak nu tanggung jawab. Da bapak anu jadi ieu gen. Atuh ari akang aya baheula teh kumaha? Ari akang teh kok bisa jadi kitu geningan? Ih akang mah Nyai kitu teh nu sabenerna mah nyalametkeun jiwa Nyai. Da kusabab lamun akang teh kitu Nyai gen bisa di perenan eta ku si Tragos Hideung teh. Tapi ayeuna mah syukur geningan si Tragos Hideung teh geus hancur badanna gen ku si Aji. Oh mak tapi urang euy ayeuna dadagen masih kena rada nyasak euy. Wah nya mah pokona mah keun we urang lah anu neangan eta batu Aji Rajah teh. Isukan lah urang kenit langsung mun dijinan mah ayeuna kene urang kenit mah. Ih atuh ulah waka Aji ayeuna mah main lagi capek kene. Tapi ayeuna mah teu ngijinan
Wah, udah gitu mak. Oh, mak, dah kuringan. Lain erek ulin ayo nama. Tujuan makin cepat makin halus mak. Atuh aing geus ieu mah orang bisa tentram ngariung mumpulung teh jeung keluarga. Bah, ayo nama manggilna orang alin abah lah. Manggil apa we nya, Pak? Atuh sok we aji ek manggilna naon erek abah teu naon erek apa teu naon tapi apa hampuranya aji apa teh teu bisa ngegedekeun maneh kamari teh dageunian kieu kaayaan bapak teh. Wah, dana naon Pak? Atuh urang gen ngerti euy. Dah bapak gen kitu teh lain kahayang bapak lain. Atuh haji lain kahayang bapak da kumaha meureun jalan kudu geus kieu. Tapi aji cek bapak mah ulah aji we lah. Mendingan bapak wae nu neanganan. Da kusabab eta Gunung Kuong teh cenah. Nu apaleun di mana tempatna. Wah, Pak. Kewe kuring lah nu neangan eta mah. Rek nanyakeun ka Nini Rati, guru kuring, nu hiji deui, da kuring mah buka guru teh dua, ieu nu hiji Ki Adota nya, anu kadua eta Nini Rati Pak, kewe urang rek nanyakeun lah. Bener gitu, Aji. Sok atuh, arek neangan mah. Emang alusna kudu kumaneh eta mah ditenganan. Da ai maneh mah walaupun masih detik keneh gitu da masalah silat jeung gelut aji pamake mah wing leuwih percayakeun ka maneh aji. Atuh kanya aji sok we geus ulah diieukeun ulah dipikiran geus we si aji anu dijurungkeun dal kahayang manehna beureun kitu oge manehna hayang mulang tarima kan jadi kolot. Hari si Hakim aku mahanya atuh da ngaran idung mah genean haki kieu jamaning ayeuna mah titah neangan anu teu puguh ka mana nu diteanganana. Wah, mak, masalah neangan nu kitu mah mangke we mak, yang penting mah wing aya niat hade lain. Tah geningan kadenge ku nyai anak nyai teh ngomong gitu da maehna gen cenah are kitu teh hayang ningali tentrem keluargana teh. Oh atuh ari kitu mah Aji nya terserah Aji wae ansara timanya ulah ayeuna inditna geus we isukan isuk-isuk. Wah, mak, urang mah ayeuna lah mendingan ayeuna mak. Usabab daripada nungguan 40 poe atuh kumaha mak. Geus we malah kieu we nya. Ayeuna urang hiji-hijinan yeuh. Urang erek ini ayeuna keneh. Tah bapak atuh minta restunya. Wing teh erek ini naik neangan eta batu praja tehnya. Atuh terserah Aji kasep ari kitu mah dan hampura we nya bapak teh jadi ngahesekeun Aji ari kitu mah. Atuh kumaha lamun berangkatna jeung Aji we bapak ngilunya. Ulah pak, bapak mah di dieu we lah jeung si mata nya si majaga ai baheula kuah nu ngajaga ayeuna we bapak nu ngajaganya. Atuh ari kitu mah terserah Aji wae ari bapak mah kitu atuh kaum dangu sadayana obrolanana eta keluarga si Aji teh.
Singkat cerita kaum dangu sadayana poe isukna teh si Aji teh langsung wae indit nu maksudna rek neangan mustika batu raja maena teh izin heula ka kolotna teh bari sungkem ka Ki Aci Kang Iji jeung Ki Adot atuh balad-baladna Ki Adot baheula teh da kusabab ayeuna mah imahna teh geus ngumpul di dinya. Sasalaman kasih Aji kabeh gen ngadoakeun atuh supaya maksud pamaksudan si Aji teh kacape ameh tereh balik deui ka lemburna. Tuh tekung lah si Aji alias si Kuncir teh maena teh indit nu maksudna rek neangan mustika Aji Raja. Saenggeus jauh di imurna si Aji alias si Kuncir teh maehna teh mikir nu bingung erek lalampahan ka mana da kusabab maehna teh teu puguh anu dituju teh nyaeta neangan Gunung Kuok. Maehna teh bari mikirna jero hatena teh magerentesna hatena teh. Wah, kamana nya euy? Bingung urang, kuneangan kamana tuh rek ieu mah. Wah, tapi urang demi kebaikan keluarga orang mah ditangan we kamana ogen. Kitu atuh gerentesan si Aji teh. Atuh ari keur si Aji keur geus bari ngalamun leupangna teh teu kanyaohan aya anu nyegat di jalanna. Woi, ulun heula sia. Aya ka mana maneh? Teu meunang lewat ka dieu sia. Teu nyaho ieu teh jalan teh dilarang. Kitu ceuk anu nyegat ka si Aji teh. Hari si Aji ngan kur kerung bari nyarita. Wah, emang maneh saha euy? Nyegat jalan urang. Nah ieu mah lain jalan maneh, jalan sareat euy. Heuh. Weh sia. Wani-wani sia ka kuring kitu teu nyaho ieu. Ieu kimanod ieu. Jawara di Kulon sia main teu apal ka kimanod. Wah, teu paduli teuing maneh kimanod ekenod. Wah, yang penting mah urang ngalewat euy. Sia. Budak leutik sia. Wani kitu sia ngomong ka kolot teh. Ah, emang maneh kolot? Aduh lamun kolot mah ulah kitu tuh bahasa teh euy. Da urang mah budak leutik. Ek ngalewat we ka dinya. Oh, mun maneh hayang lewat ka dieu, sok naon anu dibawa ku maneh? Pikeun ka kuring. Wah, moal dibikon atuh yo. Aya timbal timah urang. Bunga, ieu mah jeung urang ke dahar bisi lapar di jalan. Oh, kabeneran ka dieu keun. Ya, kuring teh lapar, dewek teh lapar ya. Ya, dikeun. Ulah kitu sia. Ieu mah barang urang. Lamun henteu sia podaran ku aing. Sia main podaran wae. Maneh teh ngalawan kolot sia. Syuk atuh eta kimanod teh nonyokeun peureub katuhuna. Atuh si Aji naliki kitu marikat maehna teh ngelokkeun sirahna. Syuk plos atuh tonjokan kimanod teh ngeplos. Naliki kitu kaum dangu sadayana
Kimenut teh asa dicucungah cenah budak leutik maena teh rikat deui langsung nonyokeun beureum kencana. Ari si Aji nalik kitu deui maena teh ngagajreng ka tukang. Syuk plos atuh. Tenggelan Kimenut anu kadua kalina teh ngahakan angin deui. Atuh nalik kitu mah maena teh beki beureum panonna teh. Ari si Kuncir kaum dangu sadayana maena malah seurik. Wah, euy, galak euy, main nonyok-nonyok wae, itu karunya apa? Yuk, orang tepain. Sia, mana cucunga sia ka kuring. Yeuh, rasakeun podaran aku aing sia hina keneh. Atuh geus Kuncir lila maena teh nyabut podogna pesat we atuh. Podog teh anu katingali seukeut teh langsung teh kusing lila ku Kimenut teh disabetkeun bari ngajlok syuk atuh. Nalik kitu si Kuncir teh ngaluarkeun deui ilmu cepet kuncirna teh plos atuh. Eta sabetan bedog Kimenut teh ngeplos deui atuh. Kimenut gen ningali sasarana eueuh maena teh culang sileung. Nah ka mana cenah ieu sasaran teh jelema tadi teh cenah kitu. Atuh pas kitu mah si Kuncir teh seuri deui. Oi, yo di dieu yo urang mah tukangan maneh euy. Naon maneh teh rek ngadek-ngadek kuring euy. Sia mainkeun sia ka kolot Gitu cek Kimenut teh. Tapi Kimenut ningali kitu mah maena teh ngageurentes nah hatena teh. Wah, ieu budak lenca budak-budak emang gitu mah. Wah, urang kudu hati-hati atuh nya hadepan ieu budak teh. Itu gerentesan Kimenut teh. Naon euy, malah bengong maneh euy. Sia, budak balik sia. Gitu sia. Yo, rasakeun deui sia. Syuk Atuh Kimenut teh langsung nyabetkeun di bedogna. Tapi kaum dangu sadayana waktosna seep euleuh. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang ngajengkeun deui nya carita lalampahan si Kuncir ieu. Atuh kaum dangu sadayana nu tacan subscribe dia antos hasrepna nya kumang ngadoy. Atuh amit mungkur amit mundur billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.